Ustadz Dede MZ. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, wa qad qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qad qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sasarengan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat kali salam urang haturkeun ka hariban alam. Bi kalimatis sholati ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng ulah calangat bae. Bi kalimatis sholati ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadrantal mukarram wal mu'azzam wal muhtaram, guru urang sadaya Syekhinal kiram al mukarram kakanda Ustaz Heri, al mukarram kakanda Ustaz Nawawi, anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun, para aparatur pemerintah, para RT RW anu hadir dina sah ayeuna aya teh teh cager teristimewa Hadratul Mukarram Kepala Desa Sukaratu anu hadir di tengah-tengah urang sadaya, Al Mukarram Kakanda Aris Krisnawan garis dengdek Kang Sate Rizka anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun. Doakeun urang sadaya, pimpinan-pimpinan urang tina RT sampai ke presiden kebelah ditu. Wallah dipasihan kakiatan kangge mimpin urang sadaya anu henteu bertentangan sareng syara. Panu amin. Can nyatu kitu. Kula ge misan seru banget. Dahareuna bisa supangin molenda. Ketua Risma Remaja Islam Masjid Musala Al Hidayah anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun. Ketua penyelenggara Tabligh Akbar dan Istighosah menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah garis dengdek 2022. Anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun Muratibul Barnamij, pembawa acara, master seremoni
cak urang mah protokol, cak urang dia mah anu ku si Mamdi dihormati oge dimuliakeun karena lamun eueuh manehna ieu kula mulai dia moal namtu atuh bisa-bisa kula digotong ari teu ditah manehna ujung-ujung burung kula ka dieu bae nangtung di dieu ngomong atuh digotong kula. Para hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh randa, aya tokoh randa ya ngabuatet pasti nama kadeul ku yang ungeut randa ya RT tokoh randa RT RW tokoh randa karena manehna nyahoan jumlah randa salembur aya sabaraha nyaho tenang bete. Nah, tuh gitu mamana aku mau jadi RT. Para hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah, sakumaha tadi. Ketua penyelenggara bahwa manehna ngadalil pan tadi. Jalema anu bunga ngahareupan bulan Ramadan sanajan ieu minyak mahal. Buat dobrak segala panto Alfamart. Ibu-ibu dobrak segala pintu Indomaret rebutan minyak mahal, tapi lamun eta jelema cek Rasul resepen bunga hatena karena sakedeung deui dek puasa maka Allah ngaharamkeun kana jasadna pikeun asup ka neraka. Cek Rasul dengan jaminan ieu mah ngomong man faraha cek Rasul bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sing saha-saha jelema anu bungah resepen luar biasa hatena karena sakedeung deui dek puasa maka Allah engke jaga di mana urang geus paeh kabehan ditimbang ku Allah di mahsyar dihisab urang kabehan maka Allah ngaharamkeun ka neraka ulah anjeun nyokot ulah anjeun mawa ulah anjeun ngasupkeun kana jelema anu eta karena baheula tahun 2022 manehna resepeun sakedeung deui dek puasa ngayangkeun acara menyambut bulan suci Ramadan sampai ibu-ibu tadi ngabri nyawer hari kule mulai sawer ibu-ibu moal Sting bae yang penima lurah kenanyakan rekening kana bola. Tenang bae lurah, rekening maya nek 3 ge. Nya cara nu sakieu luar biasa aya panggung. Cek ketua mah sedang geus ngomong kana bola ieu menang aya pamere. Iya anu pamere atuh lumayan bae menang pamere ge. Nya dieu sagala ieu nya bener. Garagah dalam petna guru orang kuat nyengir ruang Soekarno baik ya guru orang Al-Makarom Ustaz Nawawi senyum ngan kula doang ya oh senyum-senyum nah doang lah ya keur dipotona lurah kepikiran hutang ya kula ya tapi lesteng bayangan cuan Risma ya biasana lamun geus diayakeun kieu ya geus diayakeun banner sagala jagi sukna ya pake kanang kotok kieu ih pernah kula baheula beulan ceramah ka Kampung Salapan di ditu di Panimba pal bangkula kadinya ngaduang kalian bulan mulut eta banner foto kula aya di tengah sawah pake ngagembot gorengan iki buah-buah aing mah jadi sugih bisi dijieun kandang bebek saja lagi dina irung dina mata tai bebek pasangamana ulah risma wayah mana ieu moal eta diuk deui kula ke capek ya nangtung bae atuh ge nangtung deui diuk bae nangtung bae tu dobrak kok kolor moal eta kadang-kadang diuk nangtung kumaha kula mah nek sarek los bae jadi dulu sadaya urang kudu bunga sanyana sakedeung deui bulan Ramadan pikeun ibu-ibu mah kudu wajib resep sakedeung deui bulan Ramadan sakedeung deui urang ngedahar kolak pikeun bapak-bapak sanajan ruwet pamajikan nanti kuari ngomong bae sakedeung deui lebaran meuli baju atuh aya nu poe ieu geus meuli baju ge jeung lebaran aya nu geus bebeja kana salakina ka irang meuli baju puasa ge cantang kurak si eta
terus ngomong terus bukan Shopee bejeng Lazada dong nama bagus kayaknya ya kula make baju ya itu nyawa dia ya banget dia monyong gitu mah baju nanang gitu pasal salakin atau seperti nak gitu seperti nak pan sibuk ribut pae aya nu ribut pae salakina ruwet tadi mana karuwet dan anu di hareupan ku urang karuwedanan bae dina kahirupan urang tatkala urang ingat sakedeung deui Ramadan urang ngalaksanakeun tarawih ngalaksanakeun puasa buka bersama segala maka cek Allah raka ulah urang lembur pasir menyan maulah terutama RT belah dia pertama cenah ge nya ngaikeun kieu ieu masjid kudu panas sih masjid kudu panas sih urang belah ditu kudu ngayakeun lamun ieu beureum atuh urang mah hejo atau koneng atau naon leuwih gede lamun dia sampai urang kudu leuwih gangen kitu kudu papanas-panas endah bae atuh endah bae bab ibadah di mana urang nempo batur salat 2 rakaat wajib urang diri urang salat 18 rakaat di mana batur neuleuh urang neuleuh tetangga urang rajin maneh nambah 18 rakaat sapeting urang wajib 1000 rakaat leklok atuh wajib geus teh kitu cek pangeran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa maka ku kituna dulur muga urang kabeh anu kumpul di dieu anu tadi anu nyumbangkeun ti kamari-kamari hartana pamikirana tanagana ibu-ibu nyeun kue sagala pasina mah aya can mandi-mandi ajan sampai ka detik ieu ge bau kelek halalang seueur sagala leus teuing bau kelekna ibu-ibu dijadikeun saksi ku pangeran amin deui bae ayo terus teh amin deui bae endah dijadikeun sakabeh saksi ku Allah anu nyumbangkeun son dijadikeun sona cek son keheulan karena baheula kula ieu pernah disumbangkeun samemeh Ramadan anu boga tenda euy cek tenda keheulan baheula kula ieu disumbangkeun pikeun nyambut Ramadan cek ibu-ibu nu nyeun kue cek kue na euy keheulan cek kue cek gogodoh sagala karena baheula kula ieu pernah disumbangkeun nyambut Ramadan maka sakabeh perkara anu penting ieu aya dihadirkeun dina ieu tempat ku Allah dijadikeun saksi engke jaga yaumil qiyamah cek Allah dijadikeun saksi sakur-sakur perkara anu dihadirkeun pikeun ngalembutkeun hati manusia maka perkara eta dijanjikeun tentengkeun saksi ku Allah pikeun nyalametkeun manehna kue anu di dahar kurang eta kue bakal ngomong ke jaga ke Allah cek kue Gusti ya kula pernah di dahar baheula keur nyambut Ramadan cek akuan sarua ngomong gitu Gusti kula pernah dinum baheula keur acara Ramadan nu mentang poe ieu ge apa subuh-subuh nginum bila perlu bejeng aku-akuana jeung cangkang-cangkangna digayem atunya gegembleng pais atau jeung daun-daun dihakan kunang kadinya para dulur sadaya hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah jadi nyambut Ramadan eta anu pertama dihadirkeun jagoan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dua perkara hiji wajib ngahadirkeun ikhlas anu kadua wajib ngahadirkeun iman karena dua perkara ialah anu bakal jadi penentu tatkala urang puasana etah ditarima jeung henteu ku Allah tergantung dua perkara anu tadi teh anu kahiji perkara anu kahiji tadi teh Bu bahwa deui calangna haram jadah doang ai mau gogoangan dengekeun ku hiji ikhlas anu kadua iman maka ikhlas jeung iman eta wajib nancep dina hati urang sadaya dulur sadaya jagoan Syekh asasul a'mal tauhid wal ikhlas la amala lahu maka puasa ibadahna teu ditarima jeung moal dianggap ku Allah azza wa jalla maka urang kabehan selain tadi dia urang kudu bunga ngahareupan Ramadan
tatkala ke orang Ramadan tikuari keneh urang kudu nyiapkeun perkara anu dua tadi teh antara keikhlasan jeung keimanan. Maka pantas cek Rasulullah boroning eta puasa dilaksanakeun tina bulan Ramadan nu kahiji poe nu kahiji sampai kana nu terakhir sapoe ganjaran bulan Ramadan cek Rasulullah eta bisa ngagugurkeun kana sakabeh dosa-dosa urang anu pernah dilakonan. Dosa nu mana? Dosa nu leutik. Urang baheula keur laleutik keur pamuda nyebrang cai ngagandong-gandong kabogoh susu kabogoh nangkon bini tonggo. Tah dosa nu eta mah dihampuran dulur. RT eta mah dihampuran nu eta teh. Baheula urang insok darariu di pinggir-pinggir jalan ngeleukeun parawan lular liwat lumun aya ngalewat parawan keprok manehna susuit manehna tah dosa nu eta mah dihampura ku paedah urang daekan puasa bulan Ramadan. Lamun santri pan isok darariu di pinggir-pinggir jalan teh nya isok ulah isok ngeleukeun eta aya parawan seot memang ku keprok sagala manehna duang nembonan bae dosa nu eta mah dihampura ku Allah azza wa jalla. Bisi urang baheula pernah noel awewe anu lain mahram urang dihampura ku pangeran lamun puasana didasari dua perkara antara ikhlas jeung tauhid, antara iman jeung keikhlasan ngalaksanakeun bulan puasa. Ajeng Syekh Wahab nafsirkeun hadis Rasulullah imanan wa ihtisaban bahwa puasa mah kudu dilakonan ku iman, kudu dilakonan ku ihsan, kudu dilakonan ku ikhlas. Maka Syekh Wahab nafsirkeun hadis Rasulullah bahwa iman nu disebutkeun ku Rasulullah dina hadis anu eta tah eta ngayakinkeun urang sadaya bihaqqi fardhis syam, ngayakinkeun bahwa puasa Ramadan eta adalah puasa nu diwajibkeun ku Allah azza wa jalla kana urang kabehan. Teu ngaleutik manehna kana puasa, henteu puasa manehna awalna jeung tungtungna doang, henteu puasa kan huluna doang, karena aya loba jelema puasa kan huluna doang. Poe nu kahiji resep manehna tarawih ngabring tarawih kaluar-luar teu ka bagian tempat saja. Poe nu ka-17 anggeus kunut teh kabelah ditu tah sampai sagedeung di lebaran poe ka-20 setengah baris segala. Untung teu libur bae tarawih. Maka urang teu ngaleutik kana perkara dina bulan Ramadan, teu ngaleutik kana puasa Ramadan, teu ngaleutik kana bulan Ramadan, teu ngaleutik kana perkara tarawih jeung ibadah-ibadah nu diwajibkeun dina bulan Ramadan. Maka eta jalema cek Syekh Wahab eta ge jalema anu boga iman minimal urang mah kitu tah imana minimal urang mah teu ngaleutik kana puasa Ramadan, teu ngaleutik kana tarawih, teu ngaleutik kana zakat, teu ngaleutik kana bulan Ramadan jeung sajabana, karena jalema keur ngomong kieu na bae ge Ramadan jeung bulan-bulan nu lain ge sarua baena ta elma tegableg iman mata. Lamun aya anu kitu anu ngaleme kana Ramadan tegableg iman ta jalan tegableg. Maka puasa Ramadan teu ngagugurkeun kana dosa manehna, tapi wajib manehna puasa terus bae puasa sanajan manehna dina hatena iman saeutik-eutik aja. Doang jalema anu murtad keluar aing manek jagesok pindah agama lah aing mah cek manehna, maka wajib manehna sanajan daduk Ramadan wajib keneh pikeun manehna eta puasa Ramadan sanajan puasana moal ditarima jeung teu diganjar ku Allah azza wa jalla. Ka calalanga banyak bab ngaji mah aing seseureun hahaha aing kikituan doang ngaji Ramadan sagedeung deui Ramadan. Maka jeung Rasul eta jalema-jalema anu pararuasa Ramadan bakal ku Allah dibere dua perkara di dunia jeung di akhirat.
hiji perkara dibikin ku Allah di dunia, hiji perkara bakal dibikin ku Allah ke yaumil qiyamah. Jeung Rasul lis-shaimi farhatani, bikin jalma anu puasa bakal dibungahkeun ku dua perkara. Yafrahu bihima eta jalma anu pararuasa rarasepeun, jalma anu pararuasa eta pararungaheun lamun mendak dua perkara tadi teh. Mana Rasul anu kahiji jeung Rasulullah farhatun inda iftarih, di mana manehna keur puasa ngadenge azan manggih kolok dihantem kolokna, manggih nande ABC manggih sirup dihantem sirupna, manggih lauk gegeran dibuka dahar bak jeung pamajikana bunga hatena. Maka kabungahan keur nalika urang puasa Ramadan ternyata eta kabungahan anu dibere ku Allah azza wa jalla. Lamun poe-poe biasa urang dahar wanci maghrib biasa bae. Lamun bulan biasa urang dahar wanci dohor biasa bae, sanajan keur lapar. Tapi perkara bulan Ramadan tatkala urang manggi azan maghrib, buka urang eta hate bunga cik serang jeung anak pamajikan anu dijauh manggih Ramadan hayang buka bersama jeung keluargana baralik, nu ti jauh hayang pendak jeung indung bapana buka bersama jeung indung bapana. Bunga hati urang, maka ternyata cek Rasul eta kabungahan anu disediakeun ku Allah ditancepkeun kana hati urang kabehan keur nalika urang buka puasa Ramadan, ternyata eta kafadilahan jeung karomah hebatna bulan Ramadan. Hiji di mana dur Allahu Akbar udah kees maneh karak budak langsung bak horeng asar lebok utang korak dia kurang atuh sanis semangat sih. Kenapa? Ibadah anu eta mah ibadah bulan Ramadan tuh. Lamun urang manggi azan be boroneng azan sameme azan kakarak tongkrong langsung cek bae urang. Kana es eta. Nya kana korma eta. Kana kolak eta langsung cek bae. Orang tongkrong awal jam 9.30 kene. Dur poek mana ngalih poek hujan dur ngadenge ngadur buka mana orengan tetangga keur musikan loba nu kitu mentak ulah macam-macam ulah sok musikan sagedeung deui maghrib eta tetangga buka orengan di mana anu kadua jeung Allah anu bakal dibikin kana jalma-jalma anu puasa Ramadan selain kabungahan terbuka bersama tadi teh farhatun inda liqa'i rabbih engke poe kiamat jaga tatkala urang paraeh digiring urang kabehan ka mahsyar. Mahsyar eta tempat kumpul ngabring urang sataranjang teu make kokolor aja teu make kokolor kiai sarua pakai kokolor orang kan jaga anu make baju eta ngan jalma-jalma anu soleh Rasul jeung para nabi anu dibikeun ku Allah baju kana jalma-jalma anu soleh samudel tadi para wali para ulama terus Rasul para nabi marake baju tama ieu mah doang urang teu make sempak-sempak aja urang ngabring urang digiring ku Allah digiring ku Allah ka mahsyar ditimbangan ke di mahsyar tapoe kiamat keur haritala jalma-jalma anu puasa na make iman ka Allah make keikhlasan ngalaksanakeun puasa Ramadana maka bakal dipendakeun jeung rahmat Allah azza wa jalla. Jaga Allah engke poe kiamat kana urang kabehan deui malaikat jalma anu eta mah ulah disiksa, ulah digiring, ulah dibalangkeun kana rangka karena baheulana pernah puasa Ramadan ikhlas. Malaikat nu eta mah ulah waka dibalangkeun ka rangka karena baheulana samemeh Ramadan ge manehna resepeun sakedeung deui Ramadan. Maka urang kabehan ieu mudah-mudahan gua Allah dibere perkara karomah jeung rahmat Allah engke di poe kiamat.
karena cek saya Syabdul Qadir ibu para hadirin ternyata setelah orang maut mungkin anu gabungahkeun urang eta lain asup ka surga anu ngabungahkeun ka urang eta lain disuguhan korma di surga lain disuguhan kacapi di surga ai kitu aya cenah tangkal kacapi di surga aya sanu melakna cenah atuh teh ya sabo atuh aya bae cek kitab ge kitu aya naon ge aya ngan eta sanajan tangkal kacapi buahna buah kacapi bentukna sarua doang kacapi di dunia tapi rasana mah leuwih enak kacapi di surga daripada kacapi di dunia sanajan kacapi daun di Pandeglang mah aya kacapi daunnya saja kacapi daun eta cemoh lamun dibuka cemoh mentak urang Pandeglang mah lamun nempo pikang anu demplon anu geulis buset eta mah doang kacapi daunna mah cemoh gitu. Tapi rasana cek Syekh Muhammad Asawi beda di surga aya samangka atau aya samangka di surga kan rasa samangkana eta beda jeung lain di dunia di itu aya tangkal waluh sagala waluh ya aya waluh jeung olok meureudang ibu-ibu di itu disediakeun ku pangeran waluh maka eta waluhna waluh nah eta waluh belah dieu waluh di ditu jeung waluh di dieu di pasar menyanjeng di surga eta leuwih enak di surga tapi cek Said Syekh lain perkara anu kituna anu ngeunahna eta lain urang dibere kacapi daun anu ngeunahna lain urang dikawinkeun jeung bidadari 70 bidadari oh 70 bidadari susunan ge berarti kali 2 140 oh nangkup urang dina susu 140 jelema 70 jelema lain ku kituna cak Said Syekh lain ku kituna tapi leuwih nikmat kanikmatan anu luar biasa eta liqa'i rabbi panggih jeung zat anu pernah nyiptakeun alam dunia surga jeung neraka tegas nama pendak jeung Allah azza wa jalla mentak Said Syekh mah Tuan Syekh Abdul Qadir kulama nek dicicingkeun di mana los Gusti nek dicicingkeun di surga kajeun nek dicicingkeun di neraka ge los bae yang penting kula cicingna di mana bae di surga jeung di neraka yang penting ieu abdi tepang jeung anjeun ya Allah cetuan Syekh ari urang mah sieun keneh kana surga hayang aya sieun keneh ka neraka hayang keneh urang ka surga endah bae atuh endah bae salat urang hayang asup ka surga sieun disiksa di neraka endah ikhlas eta ikhlas bae cek Imam Fudail ge ikhlas bae pikeun keikhlasan jalma-jalma anu biasa imanna mah endah bae salat hayang asup ka surga atuh endah bae daripada jalma teu salat aja atuh disalatkeun ogah maneh salat sorangan ogaheun maneh kerok kana jalma nu kitu mah RT jadi tanya teh kumaha ieu eta jelema salat teu maju beuki manehna teu hayangeun eta salat komo ngabring ka masjid ogaheun jasa salat di imah ge manehna ogaheun dohor make kokolor kene asar can mandi boroning salat magrib ngerokok ngebulak-bulak wanci isa nonton TV molor bae udang jam 8 isuk ke salat subuh dohor eueuh asar eueuh magrib eueuh isya kohor titah ke salatkeun ogaheun bingung RT ge tanya kana lurah rah kumaha eta masyarakat nu gitu bingung manehna nek dibedil ku manehna atuh aya undang-undang cenah nek dipodaran cenah tanyakeun kana guru urang guru kumaha ieu seo kumaha atuh teh nya cenah kerok nek dipaihan ge kerok cenah kitu nah urang mah aduh ulah samodel gitu karena jika Allah tadi ya Rasul lewat hadis kunci Rasul disampaikan karena para sahabat terus ku para sahabat disampaikan karena umat bahwa Allah ngajamin karena jelema anu boga dua perkara sanakeun ibadah puasa Ramadan boroning malaikat boroning zat-zatna Allah boroning makhluk-makhluk Allah anu luar biasa rasul malaikat para nabi para wali jeung jalma-jalma soleh makomo barungaheun nempo umat Rasulullah parwasa andai kata jeung Allah
lau adzinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama. Ngerti atau can diterangkan dia tenang baik. Cek Rasul lamun Allah mere izin mere kodrah mere kawasa karena dua perkara langit jeung bumi. Cek Allah los langit geurang ngomong anjeun nek ngomong naon kana bumi kana taneuh heuy taneuh los anjeun lamun nek ngomong naon nek nyarekanan saha los bae. Cek Allah lamun eta langit jeung bumi ngomong maka bakal kadenge kurang kabehan omongan langit jeung bumi eta tiada lain busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Kudu bunga anjeun kabehan deui masyarakat umat Rasul anu parwasa bulan Ramadan karena geus dijamin ku Allah eta jelma anu puasa bulan Ramadan full tapi nu puasana ti poe hiji sampai ka poe anggeus bakal dijamin ku Allah digantikeun ku Allah ku surga-surga Allah. Tah kakarak heuh amin. Kulum mah urang kabehan cek surga, cek langit, cek tanah sarwa bae, cek tanah kudu bunga anjeun puasa Ramadan kudu bunga. Sanajan engke pas bukana urang pikiran keneh kumaha ieu aing buka puasa. Can boga kolak. Ieu cau jakarak melak. Waluh karak melak. Nek ngagoreng gogodoh ja nanti mahal minyak. Cek Megawati ge dikulu bae. Bila perlu dikulum bae masakna nanggeh dikulum bae dikulum kabeh nganggo godoh ge atuh dikulum bae nyen baris bae gitu di beledang nan bae lah urang dieu mah nasi goreng beledang teh cek ulah naon eta nasi goreng beledang goreng nasi goreng teu make minyaknya bau da bau disangrai endah baik atau pula pernah dijieunkeun ku pamajikan hayang henteu cenah nasi goreng beledak cek ulah hayang teu nyahoy ai pas neuleuh ha orang teu kebeung minyak tutung teh cek ulah ieu atuh cenah eta atuh dihakan bae ku kula di dahar bae atuh santri cing boroning beledak beledak ge dipaju bae ku santri los asal urang diber orai bae. Para dulur sadaya sanajan samodal kitu na eta urang tah keur nalika engke puasa dina nasibkeun ku Allah semisal engke urang jaga puasa Ramadan pernah semisal dinasibkeun ku Allah teu dibere duit ku pangeran nek urang ngahutang geus teu dipercaya deui ku tukang daster ibu-ibu ngahutang ka tukang daster ngahutang baju bae kan ibu-ibu mah ngahutang baju jeung tiung eta tiung warna-warni dina lamari pinuh tiungna dina lamari kabeh dibuka lamari tiung pamajikan kabeh eta beda baju atuh ganti tiung manehna bajuna hejo tiungna kudu hejo ari lalaki mah pannya nek bajuna naon ge atuh peci mah tetep bae nu eta bae manehna ari pamajikan teu bisa kitu teu pantes nah piraku ieu tiungna beureum ina koneng piraku cenah tiungna putih ieu dasterna koneng atau dasterna putih cenah piraku ieu tiungna koneng doang bobongkong nyundul tai cenah kitu eta ganti oh pinuh kabeh dina lamari sampai kokolor salaki mah dina bak anu seuri berarti oh eta kitu akur berarti salaki salini isuk-isuk nyangan kokolor tependang di mana ieu nong kokolor aing dina lamari jauh hiji can tiung dia kabeh itu cenah dibak di dapur geus bisa seuh teh nyaho cenah dihijikeun di dinya atuh dipake bae nama pengen kuprut sagana padahal sadaya tah sanajan urang ditakdirkeun ge samodel kitu disusahkeun ku Allah leus teuing bae lesteng bae ngirup urang ti kuari kene susah can manggih kasenang mungguhing urang lesteng bae karena takdir anu geus dibikeun ku Allah kana urang kabehan
saenya nama eta takdir anu endah kabeh, anu endah kabeh disenangkeun ku Allah. Cek Allah ieu takdir dia anu endah, senang hirup di dunia, disusahkeun ku Allah dia maulah boga duit maksimal boga duit na 1 juta bae cek Allah. Atuh endah eta ge sarua bae. Eta cenah aya takdir anu nanti anu goreng, di antara takdir nu goreng eta papaten. Kapapaten ninggal jalma nu ninggal, eta ge jalma nu ninggal takdir anu endah. Takdir anu luar biasa ternyata eta anu dicabut nyawana ku Allah. Kunaon? Andai kata paeh jalma nu nyeri huntu sampai ka poe kiamat teu paeh-paeh. Ih kabina-bina. Nyeri botong semisal manehna mules mencret sagala sampai ka poe kiamat teu paeh-paeh nyeri botong bae atuh ngising bae kamu manang kene. Ta eta mah geus dibawa ku Allah rohna, geus dicabut ku Allah rohna, geus dipanggil ku Allah eta rohna, maka eta jalma nu nyeri buteng geus teu nyeri deui, jalma nu nyeri huntu geus teu nyeri deui, jalma nu nyeri hulu lieur atuh geus teu eta deui beuteung nyeri deui doang pula penting isanya namanya nyeri hulu teu duit doang deui lurah sanya namanya pula leuleus kana awak kana tuh ngagala libri rokok tinggal 2 batang deui nyatu encan piraku ieu kula rek isuk-isuk nyatu beledak deui bah aduh aing bebeledagan bae minyak mahal jadi eta geus sadaya. Ya Allah bunga sanyanang kabeh bunga sampai Musa jeung Isa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam pernah ditanya ku Allah, hei Musa, ya umat anjeun parwasa puasa Gusti, Isa umat anjeun puasa Gusti. Sampai umat kula macet Nabiullah Musa can pernah ngangkat awakna dina sajadah zikir baik ke Allah puasa. Karena puasana eta ti Isa ka Isa puasana. Ti salat Isa sampai ka salat Isa deui eta kakarak buka. Tah aya kitu salat baheula atuh aya. Ngan teu disebut salat Isa bae, ngan teu disebut salat subuh bae. Salatna ge beda jeung urang. Salatna para nabi samemeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Kumaha salatna kan sujud doang jeung tiuk. Cek ulah teh lain pernah dia masih diomongkeun. Sujud doang ibu-ibu eta salat zaman baheula mah sujud jeung diuk sujud deui assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi enteng amat cenah kitu. Dengekeun deui lah. Sujudna maca tasbih 70 kali, diukna menta hampura ka pangeran istighfar menta hampura ka pangeran 70 kali, sujud deui tasbih deui 70 kali, karena diuk ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Lain subhana rabbiyal a'la anu dibacana, tapi subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh 70 kali keur sujudna. Diukna rabbil fir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka anta 'allamul ghuyub 70 kali. Dilakonan semisal kurang setengah jam sekali sholat. Eta Nabi Allah Musa jeung Isa hebat kan Gusti ieu umat mula. Cek Allah Musa gagah eta umat anjeun, Isa gagah eta umat anjeun, ngan kanyahokeun ku anjeun bahwa andai kata umat anjeun dihirupkeun 1000 tahun henteu ngalengkahkeun sampeana selain dina luhur sajadah, maka eta bakal eleh ku ganjaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Nabi Musa jeung Nabi Isa kaget. Lamun urang teh moy kumaha ieu Gusti, ieu umat kami jaga sakitu luar biasana, sujudna luar biasa, zikirna luar biasa, puasana 50 poe teu jima puasa dengan deketan pamajikan atuh teu kikituan jeung pamajikanna 50 poe euy huisan urang ulang ngalakan orok-orok huisan cenah berarti dia itu garanya pamajikan dia huisan gugudubugan berapa ya? Jajal kana salakina ger gugudubugan noel urang kumaha ieu ecek salakina teh endung aing mah geus ka ditu bae eta kieu bae penting-penting zaman 3 di pos ronda
kunaan senaga nah dia nanya-nanya ih mamarhan bae jelema teu dibere mah eta belah ditu mah umatna Nabi Musa 50 poe henteu dedeuketan jeung pamajikanna Gusti ari kitu ibadahna ieu umat Rasul kumaha umat Muhammad eta kumaha jaya umat kami mah sakitu gagahna cenah eleh ganjaran kumaha kitu eta umat Rasul dijawab ku Allah umatna Muhammad eta umat akhir zaman Musa Isa ibadahna same ku kami diwajibkeun 5 waktu belah ditu 5 waktu datang ka Basirmenyan aya nu kabagian subuh doang diturunkan ku kami Quran anu sakitu luar biasa genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat datang ka Basirmenyan kulhu doang kabagian Yasin dong jengkul belah ditu nama loba kaifiyah loba tata cara ibadah datang ka Basirmenyan atau maksimal ngan duha doang manehna ge eta ge lamun keur daek lamun keur susah teu boga minyak bae kakarak salat duha ari keur aya minyak mah jojong bae manehna ari kitu Gusti eta ibadah umat Rasul sakitu maretek napan ieu kami eleh jaga Allah karena eta umat Rasulullah disafaatan ku khatimul anbiya wal mursalin tegas nama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata eueuh nu eta can Allah maka umat Muhammad eueuh nanaeunan di hareupeun anjeun kabehan tak urang mah ibadahna numpang ka Kanjeng Rasul salat urang numpang ka Kanjeng Rasul ibadah ngadoa urang numpang ka Kanjeng Rasul nu mentak biasana teh urang ngadoa di akhiran ku kalimat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi sajami kula ngomong ada teger ke sampai kula bae kodong guys kopi geus biatu rambut tinggal 2 batang deui eta rakening ieu lurah can nanya-nanya kana kula ke di WA lah di WA subuh-subuh lurah dulur eta urang lamun awal rasul dilelewe ku Isa dilelewe ku Nabi Musa alaihi salam dah naon ibadah nu kitu ieu kakarak dia mah 5 waktu kami mah poung leuwih ti 5 waktu sujud turun eureun ka pangeran cek urang teh leus teuing bae ku lama karena sakabeh perkara anu ku Allah diwajibkeun kana urang kabehan eta ganjaran dilipat gandakeun ku Allah komo deui ganjaran anu dilaksanakeun dina bulan Ramadan andai kata urang Ramadan ngalaksanakeun salat duha sakali maka ganjaran sarua urang ngalaksanakeun salat duha 70 poe berturut-turut andai kata urang maca saayat dina Al-Qur'an maka eta ganjarana sarua urang jeung maca 70 ayat dina Qur'an andai kata sabulan urang sakali ngahatamkeun Qur'an maka eta ganjarana disarwakeun ku Allah hatam Qur'an 70 kali lamun ngalaksanakeun dosa atuh sarua bae ngaroko isuk-isuk atuh 70 poe bahkan jeung Rasulullah andai kata sapoe ieu bulan Ramadan teu dilaksanakeun ku urang lamun digantian saumur hirup urang puasa sampai kapaeh cek Rasul moal kagantian sapoe dina bulan Ramadan digantian ku saumur hirup dina sapoe lamun eueuh uzur lamun eueuh darurah semisal aya anu udur jalma anu geus kolot nini anu geus linglung anu geus pikun pan geus kolot mangablah dituan geus 80 tahun 80 tahun kan itu pan pikun kalakuana duang budak leutik deui pan kolot-kolot urang karena kula pernah boga indung kolot umurna 127 tahun bengkung manehna cak-cak bae tapi linglung doang penyakitna pikun doang penyakitnya eta kana kula ya dia ge dia pan kitu bae kasar bae mbok kula nan mbok ari indung dia ka mana ieu teu datang-datang can ngejo cek manehna
padahal eta indung kula geus maot lagi 2 tahun yang lalu cek manehna indung dia yo angel lamun pengajian saya tawa cacahan bae pugu geus bae atuh angel cenah moal datang cenah eta mendakan bulan Ramadan bah manehna jam 10 isuk geus ngawadah ka dapur aya urut sesa sahur didahar ku manehna bagedekan keur tengah-tengah mam ingat bahwa eta bulan Ramadan manehna keur puasa curik jejeritan ka pangeran gagayangan di dapur Allah gagayangan curik hampura Gusti hampura ternyata ieu bulan Ramadan hampura kula batal puasana jamam cek manehna cuma manehna sampai ka jam 10:30 haus deui bae manehna tapi kenjar anu linglung pikeun samodel kitu macak Imam Syekh Nawawi Tanara teu diwajibkeun eta puasa pikeun jalma anu geus kolot mah anu wajibna teh bayar fidyah sapoe samud lamun urang boga indung atau bapak geus teu kuat puasa encan kolot teu pikun masih jak-jak tapi lamun puasa boga panyakit mah lambungna naik kuguluntungan manehna leuleus maka anak-anakna mayar fidyah kana fakir jeung miskin sabaraha mayar fidyahna samud dina sapoe sabaraha samud cek Syekh Nawawi Tanara na mungguhing Irak jeung Baghdad cek negeri Baghdad mah 1,5 cek negeri Irak mah 1,3 yuk orang dihijikeun bae 1,5 liter 1,5 mayar fidyahna tina sapoe ditinggalkeun bulan Ramadan pikeun jalma anu haid pikeun jalma anu nifas pikeun jalma anu nyusuan teh anu nifas nyusuan budak semisal lamun puasa manehna ieu anakna teu nyusu leuleus ngajengek-jengek bae eueuh cai susuan manehna berarti buka bae leus deui wajib buka daripada anakna ngajengek-jengek lapar lamun diteruskeun puasa anakna guguluntungan teu nyusu eueuh cai susuan haram eta puasa pikeun jalma anu boga panyakit mah kronis cek dokter bah abah mah ieu lamun puasa bahaya bisa-bisa ieu merenggut nyawa cek dokter maka wajib pikeun manehna ulah puasa andai kata puasa manehna laju pae maka eta puasana haram dulur sadaya karena agama mah aya anu leuwih wajib tina kewajiban nyaeta ngajaga ngaraksa awak tina sakabeh bahaya doang orang pancek fikih dan cek fikih lawan orang di tengah kebon jauh ke lembur tanya orang tersesat di mana buah lapar kabina-bina lulus naik nyewekeun ping-ping atuh nyeri cek manehna ieu jubur aing demplon sabeulang kitu ku aing di sate atuh bae aya bedul ngaliwat ya hantem bedul di sate ku men halal kumaha lamun aya tangkal cau mulih batur atau tangkal cau nanti nu paranjang dia nu eueuh di dieu ye naon hah lain nu panjang pelem dia biasa nama gula mencara mah aya bae Ambon ieu mah eueuh panitianya teu sim bade atuh teu sim beuneunan teu sim atuh lain nanyakeun gula mah lain teu sim aya tangkal cau Ambon aya bedul dua tangkal cau Ambon geus asap golden teh tilu ge seueuh doang da ieu jeung aya bedul kumaha eta milih kumaha urang cau Ambon teh bedul hah cau wae jauh cauna ge maka pilih urang bedul daripada cau Ambon batur menang melak batur kunaon sababiahna karena lamun urang ngahantem cau Ambon dosana dua hiji dosa ka Allah dosa kana hakul adami nu kaduana nya urang kudu mena hampura kana jalma anu melak cauna nya urang kudu mena hampura ka Allah azza wa jalla tapi lebih baik cek sana hantem eta bedul daripada cau Ambon batur ari bedul mah menta hampurana ka pangeran doa maka pikeun jalma nu teu parwasa mah yuk anak-anak nu wajib dah nu ngafidyahan ta iraha eta fidyah dibayarna sanggeus magrib atau jagi sukna dibayar ulah ti kuari keneh
Ijen aing abah aing mah telok puasa cenah. Teu kuat maneh mah kuari bae 30 poeun puasa rancan. Lamun nek desa kaliguskeun malam takbir puasana. Dikamanakeun ditasarrufkeun nya. Dikamanakeun dibikeun kana dua anu utama. Hiji fakir, nu kadua miskin. Fakir eta jalma anu susah alabatan miskin, jalma miskin mah jalma biasa, jalma miskin susah. Anu teu kabeli beas, ye. Bedana fakir jeung miskin dulur. Lamun fakir kabutuhan sapoena manehna emam 50.000, penghasilanna kurang tina 50%, maka eta jalma fakir. Lamun jalma miskin kabutuhanna 50.000, penghasilanna leuwih ti 50%, kurang ti 100%. Semisal penghasilanna ngan 40.000, butuhanna 50.000 sapoe jeung emam. Eta mah jeung mayar motor sagala teu kaasuh. Jeung mami 40.000, maka eta jalma miskin. Tabikeun kana dua jalma eta, di mana fakir jeung miskin Allah, maka endah ditasarrufkeun kana asnaf-asnaf nu lain anu 8 asnaf teh. Kana sabilillah, kana ibnu sabil, kana gharimin, jalma anu boga hutang. Tah, jalma anu gede hutangna urut mam, urut ngahutang beas ka warung, maka eta gharimin endah narima zakat. Endah narima zakat. Lain urut main dong. Ya? Lain urut main hutangnya. Urut kumaha? Lain urut main hutangnya lain. Atuh lain. Kumaha cenah? Lamun hutang ieu urut ngiridit motor PA, urut ngiridit mobil Karimun, mobil santri eta. Mobil Karimun, motorna motor Bai'a. Nah, motor BA teh motor BA, Honda BA. Kumaha eta lamun tas ngahutang motor eta pan gede hutangna teu kaasup tama, lain disebut gharimin. Gharimin mah jalema anu ngahutang urut mam. Endah tah. Eueus misalkan amilin kana panitia zakat, maka panitia zakat di lembur urang ge samemeh bulan Ramadan kudu disepakati heulan ku kabehan. Kamana kana saha jalemana ieu disebut amilin di lembur urang. Lamun di masjid nyeun amilin masjid, lamun di musala nyeun amilin musala. 4 jelema 5 jelema kana amilin kana panitia dibikeun urang diserahkeun kana amil zakat ya. Kula ieu zakat kana anjeun sebagai amilin segura teh biasa nyata mah. Nyata mah biasa kana amilin engke ku amilin sanggeusna bulan Syawal atau endah bulan puasa keneh dibagikeun kana 8 asnaf teh. Dibagikeun kana 8 asnaf, kana fakir, kana miskin, kana ieu misalnya terus kabeh di mana tatangga masjid geus ngabarogaan beas, aya sesa beas kakarak dijual endah diasupkeun ka Baitul Mal atawa ka koropak masjid. Karena keharaman urang kabeh. Nah urang ngasupkeun semisal ka masjid kabeh, tatangga masjid aya tutun-tutunnya atuh sagala atuh haram. Karena leuwih afdal urang zakat ieu kana jalma anu susah daripada ngabangun masjid tina intan jeung berlian. Hah? Masina atuh biasa bae di mana ge eueuh bae. Begitu tah. Bab zakat eta. Ya tinggal zakat urang ayana eta zakat fitrah deui ceuk Allah dina bulan Ramadan. Jeung ingetkeun dulur sadaya bulan Ramadan eta horengan tathirur ruh, pikeun nyucikeun roh urang dengan catatan cek ulama supaya roh urang ditanyakeun di mahsyar saha pangeran urang bisa ngajawab Allahu Rabbi, karena urang pernah ngalakonan bulan Ramadan ku karena puasa jeung zakatnya. Maka mudah-mudahan urang kabeh dibere kekuatan ku Allah pikeun ngalaksanakeun bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan orang kabehan diberi kesempatan gua Allah bikin jadi jalma-jalma anu soleh sakumaha ieu Risma Al Hidayah, ieu ciri jalma anu soleh Risma Al Hidayah eta. Maka asupkeun tah giring tah setiap malam nanti malam minggunya, malam minggu giring anak-anak orang kabehan tita kamu sholat karena aya pengajian atau jeung bapana sagala ieu manggiring be bapana bentuk.
anakna doang dar ka masjid bapana make kolor bae di imah atuh teh jeung bapana nuturkeun karena urang haram urang nitah anak nitah salat urangna can salat urang anak titah ngaji urangna teu ngaji haram begitu mah tah daripada anak-anak orang malam minggu tah nalongkrong di pinggir-pinggir jalan karena cek Rasul iyyaka wal julusa fi turqat anjeun kudu sieun diuk di pinggir-pinggir jalan nalongkrong teh lamun bika nempoan hayang kadeuleu menor uku pamuda oh aing mah deuleu tu putih beungeut aing mah geulis aing mah ina melung ina teh halisna bibirna beureum awakna ina beungeutna putih sukuna pusing atau pamuda nu hayang neulahan kululang liwat bikang cek Rasul kudu sieun urang kana perkara-perkara nu kitu maka ayana risma ngayakeun pangajian malam minggu lurah alhamdulillah ya dieu tah kasepuhan urang digiring di buburan maka urang kudu syukur ka Allah karena aya pangajian di dieu RT na pamudana ngayakeun saki acara nu luar biasa doakeun ku urang kabehan pamuda-pamuda urang pamudi-pamudi urang mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun pemuda-pemudi anu soleh terus solehah hirupna ilmuna maranfaah di mautan ku Allah kalayan maut husnul khatimah aya doa ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailan urang baca bareng-bareng cek Tuan Syekh ieu doa supaya urang ulah dipisahkeun jalma-jalma anu soleh baca urangnya babarengannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzuqna quwwatan limuzahamati ikhwanina sholihin wa nabbihna min naumil ghafilin angkal jahilina bika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin apal teles teuing bae nek apal nek bodolos geus jam leuwih ulah hampura dulur sadaya biasa urang pandai gelang mah atau kieu ngomong nah teu doang urang dieu lamun urang di rada leuleus belah ditu mah heuras bae likulli qaumin yatakallamuna bistilahihim setiap daerah lembur masing-masing ngabogaan bahasa jeung adat istiadat masing-masing anu pasti bedana lurah hampura kasepuhan hampura dulur sadaya anu hadir hampura bilih aya kalimat sikap anu teu sesuai jeung hukum adat istiadat abdi nyuhunkeun di hampura anu sageung-ageungna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.